Bismillahirrahmanirrahim. Dawahan Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala minhu walakin irhal minal aqwani ilal mukawwini wa ina ila rabbikal muntaha. Para kesepuan wargi sadayana didawuhkeun ku Ibnu Athaillah bahwa saurna urang teh lantar hal min kaunin ila kaunin, maksudna pindah di hiji tempat kana tempat nu eta deui, sabaratoskeun himar anu dicangcang di talian leumpang muntir bae, seolah-olah bergerak, seolah-olah leumpang aya tujuan padahal didinya keneh. Setiap perbuatan jika anu berbuat, jika anu geus mendapatkan sesuatu tina perbuatanna sing horeng teu meunang naon-naon. Para kasepuhan wargi sadayana, maksudna di dieu nyaeta loba jalma anu beramal di alam dunia ti mimiti balik sampikeun ka umur puluhan tahun. Tapi eta amal teh tujuanna teh teu pernah dirobah, mung saukur ngejar dunia, niatna harta, ibadahna supaya disebut janten jalmi soleh, sodakohna ambeh disebut ku batur sebagai jalmi anu dermawan, jihadna ambeh disebut ku batur jalmi anu ahli jihad. Jadi tujuan teh dunia, ari dunia teh nyaeta intina sesuatu anu diharapkeun didapatkeun teh di dunia keneh. Dina perbuatan teh tujuan teh mung saukur hayang dipandang ku jalma, hayang dipuji ku jalma, atawa hayang diburuhan ku jalma. Eta teh jalmi anu beramal seolah-olah anu geus loba amalna, anu bergerak padahal anjeunna leumpang balik deui ka eta tempat. Teu pernah anjeunna nambahan kana kamuliaan di hadapan Allah. Teu pernah anjeunna nambahan darajat di hadapan Allah. Naon sababna? Sabab tadi teh niatna teu pernah leupas tina dunya. Para kasepuhan wargi sadayana, naon sababna? Sabab urang hirup di dunia, lamun ibadah urang tujuan dunia, maka dunia ieu bakal ditinggalkeun ku urang. Lamun urang ibadah tujuan hayang katempo ku batur, hayang dipuji ku batur, jalmi pun bakal ninggalkeun dunia, urangna pun bakal ninggalkeun eta jalmi. Jeung deui lamun urang ayeuna ibadah tujuanna dunia bae, maka sing emut dunia ieu aya dina genggaman Allah. Dunia ieu aya dina katangtosan Gusti Allah. Moal bisa ngaleuwihan tina naon anu tos ditangtoskeun, moal bisa ngurangan tina naon anu tos ditangtoskeun. Maka urang bergeser sakedik-sakedik bahwa urang niat sagala sesuatu milarian kariduan Gusti Allah. Maka perbuatan sesederhana apapun, sekecil apapun, perbuatan sok sanajan dipandang ku jalma eueuh hargana, tapi lamun niatna lillahi ta'ala karena hoyong kariduan Allah, eta adalah padamelan anu geus mulai melangkah maju. Eta padamelan anu geus mulai naikeun darajat dirina. Ala kadar urang seuri mungkin teu aya hargana di hadapan batur, tapi lamun seuri eta niat urang ibadah ngabubungah ka setiap jalmi, maka etalah gerakan amal anu geus mulai ningkatkeun dirina tina tempat anu biasana. Lamun urang ayeuna ngaliwat di jalan manggih batu, urang dikapinggirkeun lillahi ta'ala, lain karena hayang ditempo ku batur. Niat bising katoker, bising ti soledat batur, niat dikagigirkeunna lillahi ta'ala karena hayang meunang kariduan Gusti Allah. Maka eta perbuatan geus ngalangkahkeun dirina tina tempat asalna, teu balik deui hartosna. Nya kitu deui urang ayeuna dina salat geus sabaraha rakaat nu ku urang dilakukeun ti baheula.
geus sabaraha kali urang ngalakukeun puasa, geus sabaraha zikir nu ku urang diucapkeun, lamun ku urang diniatkeunna lillahi ta'ala karena Allah, maka eta jalmi beranjak tina awalna kahinaan kana kamuliaan, tina awalna janten tina jalmi biasa kana janten jalmi anu mulia. Malah lamun anjeunna dicabut nyawana henteu nelang di alam kuburna loba batur nu mana amal-amal nu geus dilakukeun di alam duniana. Malah anjeunna henteu geueung di akhirat kusabab dibarengan ku amal-amalna. Amal itu anu dilakukeun lillahi ta'ala, maka ku Allah dirupa-rupakeun di yaumil kiamah dina alam kuburna pun ku Allah dirupa-rupakeun. Salat, maca Quran itu dijadikeun malaikat anu ku Allah ngabarengan ka anjeunna. Syaratna hiji nyaeta lillahi ta'ala. Begitupun seorang bapak makom seorang suami anu kuduna jalmi timimiti nikah. Perjalanan seorang suami beberapa tahun itu geus naik darajatna kusabab amal sebagai suami. Anu mana seorang suami itu pahalana luar biasa. Setiap langkahna capekna sebagai panghapus dosa. Naon anu dikaluarkeunna ka istri sebagai sedekah. Anu berarti geus tahun-tahun kuduna geus luhur darajatna. Tapi lamun naon nu dilakukeunna mung karena lain lillahi ta'ala, merekna karena sieun istri, mikeunna karena lain lillahi ta'ala, lain karena karidoan Allah, sehingga nu dibikeun ku urang ka istri, urang wani ngomong lamun istri teu nurut ka urang wani ngomong ka eta istri teh urang teh ngabejakeun keluh capek aing mah capek, merek ka dewek teh lamun lain kuring menganapkahan anjeun teh da anjeun mah hirup teh ka mana diomongkeun bae ka capekna, diomongkeun bae ka susahna, seolah-olah urang itu merek itu supaya istri itu taat ka urang. Maka kacapek urang mung sebagai balasana ya ka bager istri moal meunang karidoan kauntungan ti Gusti Allah. Tapi lamun urang nganapkahan istri teu pandang bulu istri mah ek bager ka urang heuk, nya kitu pun budak erek bener ka urang heuk karep teuing, urang mah nganapkahan sebagai kewajiban, lain ambeh istri bager ka urang lain. Da urang mah sebagai suami meunang parentah Allah wajib nganapkahan, ngalakukeunna sebagai nafkah karena Allah, maka nu dikaluarkeunna tong boro-boro gede leutik ukuran 1000 2000 dituliskeun sedekah. Begitupun sebagai istri kantenan capekna ngalahirkeun seorang putra nyeuseuna ngeusikana, malah aya bab-bab nu nyarioskeun tentang seorang istri lamun nyeuseut baju pameget saolah-olah keur nguras keur ngabersihan dosana. Lamun ngeusikan beas maka setiap satu biji berasna jadi ampunan hitungan hampura keur eta istri. Geus sabaraha taun capek ngaladenan seorang pameget anu kuduna naik derajatna, anu kuduna pinuh ku kamuliaan ti Allah, anu kuduna geus ningkat makomna di hadapan Allah karena kacapean ngurus seorang pameget, nya kitu deui ngurus seorang putra anu padahal mah dina rumah tangga itu kewajiban pameget, ieu malah dilakukeun ku istri pasti tos seueur amalna. Tapi teu sakedik malah teu jadi naon-naon mung saukur capek tahun-tahun rumah tanggi kusabab nu dilakukeunna lain miharep kariduan Gusti Allah. Istri pun lamun ayeuna nyeuseuna pedah lah ameh salakina bageur. Istri pun lamun ngalakukeun nyanguna lah ameh salakina ayeuna merekna rada gede. Eta perilakuna adalah menang mungkin ti salakina ukuranna ngan sakitu, tapi kariduan ti Allah henteu matak nambah derajat kemuliaan. Begitupun seorang ustaz sami bae, mungkin tahun-tahun jadi kiai, jadi ustaz, jadi guru, tapi lamun ayeuna nu dilakukeunna ngajarna, mengayomina, mamatahana karena hayang disebut ustaz, karena hayang disebut soleh, karena hayang disebut tokoh, maka rupana wungkul loba amalna, rupana wungkul tukang ibadah, hakikatna di hadapan Allah eta jalmi kosong, balik deui ka tempatna, tegesna teu meunang naon-naon. Hirup di dunia mung saukur capekna wungkul. Jadi urang sasarengan kembali di kana dawuhan Kanjeng Nabi, "Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi."
Sing jalma anu hijrah, anu pindah, anu berlaku, anu beramal nyaeta ilallahi karena Allah wa rasuli, jeung karena hayang menang kamuliaan ti Allah jeung rasulna, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka eta jalma menang kamuliaan ti Allah jeung rasulna. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, sing jalma anu hijrahna jalma karena dunia, maka dunia bakal datang ka anjeunna. Aw imratin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, nya kitu deui jalmi lamun aina berlaku beramalna karena ameh menang jodoh, maka tetep jodoh bakal disampeurkeun. Fafham qaulu alaihi salatu wasalam wa ta'amal hadal amaru in kunta dafahmi, sing emut urang naon nu dilakukeun ku urang lamun urang aina tujuanna dunia, padahal dunia mah aya dina genggaman Allah, padahal dunia mah geus ditangtoskeun ku Gusti Allah, padahal dunia mah adalah milik Gusti Allah. Maka urang rugi lamun urang sagala nu dilakukeun karena dunia. Sabab dunia mah bakal datang geus masing-masingna di masing-masingkeun ku Allah. Teu pandang bulu erek ka jalmi anu bener, ek ka jalmi nu salah, ek nu beragama, nu teu beragama, tetep da eta mah katangtosan ti Allah bakal datang setiap makhluk Allah nu hirup bakal dibarengan jeung dunyana. Beda na jalmi anu iman mah lain karena dunia, nyaeta karena anu boga dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dunia ieu mah urang umur teu apal. Sabab nu hirup di dunia mah aya nu ngan sataun, aya nu 2 tahun, aya nu 10 tahun, aya nu 30 tahun, eta ge geus ditangtoskeun ku Gusti Allah. Da tujuanna urang mah lain di dunia ke di akhirat. Ke urang bakal kaalaman, bakal kasorang nyaeta tempat anu eta tempat bisa pinuh ku kaenakan, pinuh ku kanikmatan ladang perbuatan urang di alam dunia, dengan syarat berbuatna anu dilakukan di alam dunia karena milarian karidwan Gusti Allah. Di antawisna urang beramal teh nu dituturkeun adalah wajib utamakeun niat. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan jalmi itu anu bernilai di hadapan Allah lain ukuran gedena, lain ukuran beratna, lain ukuran lobana, tapi ukuran niat. Nah, jadi urang ti mimiti ngalengkah isuk, ti mimiti subuh, keluar ti subuh urang ka kebon, di kebon urang uing ngariung jeung keluarga terus urang omean niat urang. Ngalengkahkeun sampean arek ka mana, ek ameng ka saha, ka uwa, ka mamang, ka aah, diniatan kerteg niat naon, niat silaturahmi lillahi ta'ala. Urang niat ka kebon erek naon, urang ka kebon teh milarian nafah, ieu parentah Allah, niat lillahi ta'ala. Urang teh der kapanggil ku salat lohor, ngambil wudu ka masjid atawa di bumi salat, eta oge lillahi ta'ala. Malah urang ayeuna puasa ti mimiti isuk sampaykeun ka beurit, ulah sampai saukur lapar wungkul, niat lillahi ta'ala. Jadi terus niat itu aya di awal, aya di tengah, aya di akhir. Terkadang orang niat nangis bener, tapi hati-hati setan teu cicing supaya orang tetap terputus amal nangis di urang. Dan terkadang orang teh niat nangis alus pada melana sae, tapi setan teu cicing kumaha carana ieu jalmi balik ka akhirat teu mawa naon-naon. Maka diperingatkan Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Jalmi-jalmi nu iman, anjeun tong ngabatalkeun sedekah aranjeun, ulah ngabatalkeun ganjaran aranjeun. Naon anu geus dikeluarkeun ku anjeun geus meunang pahala, niat geus alus, tapi ku anjeun kade tong dibatalkeun eta ganjaran teh. Ngabatalkeun kumaha? Bil mani wal adha, nyaeta naon anu ku urang geus dikaluarkeun teh resep disebut-sebutkeun ka batur, resep dibeja-bejakeun ka batur, eta teh bisa ngabatalkeun kana ganjaran amal anu kuruna ku urang. Menang kamuliaan, naik derajat jeung di akhirat urang geus disiapkeun amal urang anu ek dibikeun ku urang dibatalkeun. Bil manni kunaon? Ku ngabeja-bejakeun, wal ada atawa ku pilara kajalma anu diberena ku urang tapi bari disinggung, eta pun batal ganjaran. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, atawa jalmi anu merekna riya karena hayang ditempok ku batur, karena hayang dipandang ku golongan jalma.
jeung jalmi anu teu iman kana poe kiamat. Jadi ngan dunya bae pikiranna. Pamatuhu kama sali sofanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu soldan. Wallahu a'lam sadaqallahu adzim. Para kesepuan wargi sadayana tegesna urang anu kedah diutamikeun mah anu terkadang dipopohokeun ku urang lain amalna, lain pada melana. Daripada melana unggal poe meureun urang sebagai bapak tetep baik sibuk milari nafkah leres ibu. Ibu pun ayeuna teu pernah eureun ngalakukeun sebagai ibu ngajalankeun tugas sebagai ibu di bumi capek pada melan leres. Budak dididik ku urang leres. Teras bae urang teu pernah eureun pada melan mah, tapi urang sok mopohokeun kana niat. Urang sok mopohokeun terus ngorek kana niat urang. Niat sing sae sabab di mata Allah mah lain gede leutikna, lain capek teu capekna, tapi nu ditingali niatna. Malah teu sakedik pada melan anu teu sapira, pada melan anu dianggap sepele ku jalmi, tapi justru eta berharga di hadapan Allah sabab niatna lillahi ta'ala. Para kasepuan wargi sadayana lamun urang geus mulai hirup ngorek niat, lamun urang hirup itu geus terus bergantung karena niat lillahi ta'ala, hayang menang ridho Allah, hayang menang ridho menang syafaat Rasulna, nyaeta jalmi kaluar henteu disapertoskeun himar tadi teh jika melumpang terus-terusan tapi balik di tempat. Maka mudah-mudahan yuswa urang sadayana tina sesa anu ku Allah dipasihkeun, urang tiasa introspeksi diri, bisa memperbaiki hirup, bisa naikkeun derajat, bisa naikkeun amal, sehingga urang sadayana hirup di dunia henteu cuma-cuma, balik ke akhirat mawa bekal nu gede. Naon sababna? Sagala rupa nu dilakukeun urang niat lillahi ta'ala. Meuli ka hartos ibu. Tapi depan berat-beratna eta teh niat teh. Pada belana mah hampang. Cobaan bae urang ceuk Bapak RT para masyarakat ayo urang jiwa ke masjid, babari ke masjidna mah. Tapi naon era ku batur tah. Jelas. Ibu-ibu ayeuna urang wang babersih di desa. Budul bae babari. Tapi niatna hese teh. Terus golangkeun niat urang. Dina lebaran pinuh ka masjid babari leumpang. Tapi hese niat. Tarawih pun 20 rakaat babari. Tapi hese niat. Geuning tarawih teh mani getol, duh kamu teh tarawih teh asa era. Asa era ku istri. Nah, terus bae hadean niatna ku urang. Nu aran niat mah teu aya nu aran terlambat. Mungkin urang pernah salah niat hadean niat. Sapertos abdi ayeuna ngaos. Mungkin tadi mah aya pakeretek lah, ambeh disebut ustad ku batur, ambeh disebut pinter. Terus bae dihadean. Ya Allah niatan deui abdi titik ayeuna lillahi ta'ala. Ya Allah niatan deui lillahi ta'ala. Kitu we. Tahlil urang sabaraha kali tahlil anu dilakukeun ku urang pamaget khususna. Dikir teu eureun-eureun, bacaan Quran anu sakitu kompakna. Bayangkeun lamun di dunia niatna lillahi ta'ala, bisa-bisa eta jalmi naik derajat mulia di hadapan Allah ku sabab tahlil wungkul. Tapi da urang mah mani hese nya. Komo budak mah ayeuna geus mulai lemah. Geuning teu tahlil aya mah teu ngajingjing. Eta naon jang budak mah da urang ge baheula kitu sarua bae. Dina muludan, dina sagala rupa. Pokona mah pada melan urang mulai di ayeuna, di detik ayeuna icalana nu ka kebonna, nu ka pasarna, anu ngaosna, nu salatna, nu puasana, supaya urang hirup di dunia menang naik derajat, menang kamuliaan di Allah, balik ke akhirat mawa babaklan anu gede nyaeta niatna lillahi ta'ala. Terus niat lillahi ta'ala bae. Maca sholawat niat lillahi ta'ala bae. Urang dikir niat lillahi ta'ala bae. Salat niat lillahi ta'ala bae. Maos Quran niat lillahi ta'ala. Terus hadean hate. Allah itu resep lamun kajalmi mulai memperbaiki diri sendiri. Sabab moal aya nu bisa ngadean batur mah. Salamet urang iwati ku urang. Terus salamet urang iwati dibeneran ku urang. Lamun jalmi ayeuna tos mulai niatna lillahi ta'ala, dijamin ibu moal boga rasa kecewa, moal boga rasa hewa, moal boga rasa ambek. Urang ambek teh terkadang karena perbuatan urang anu lain karena Allah. Urang teh da mani ngeureuyeuh nganturan golek ka tatanggi teh. Hiji waktu mah tatanggina boga jagong batur dianturan urang henteu kagela-gela teuing aing teh. Panganturan ayu bae nah dewek nama mani batik.
Naon sababna ambekna karena teu lillahi ta'ala. Coba lamun lillahi ta'ala lah da abi mah mere karena hayang menang kariduan ti Gusti Allah. Allah nu ngabalesna mere jalan Allah mati mana bae. Henteu ti bibi eta ge tinu sanes bakal dongkap, malah lain saeueur di dunia surga ge dibikeun ku Allah mah. Kitu pada meula. Seorang guru ge sami bae terkadang abi ge sok aya sebelna ka barudak teh kitunya. Budak maneh dari papatahan ngaji teh aya dititah-titah melihara rese padahal mah ya Allah pan mamatahan mah urang malillah pan urang mamatahan mah kewajiban hayang menang kariduan Gusti Allah. Nah geuning barudak teh daek dititah atawa teu ngahormatan jadi ambek berarti teu lillahi ta'ala teu karena Allah hese eta teh berat sapatos kitu teh. Dan memang urang mah hirup di dunia penuh pelajaran tetap diajar janten hamba na Gusti Allah. Moal merasa kecewa, ibu pun urus pangkat itu malah aya kecewa, malah aya hamba, tetap bae nyeusil bari seuri gitu, nyuguhan bari seuri, dan memang lillahi ta'ala. Salakina jumudah zaman dulu nya, mangga teuing da abdi mah mang nyeusilkeun mang nyagukeun ge lillahi ta'ala. Salakina henteu mere duit henteu mang meulikeun baju jang lebaran, ih wios teuing gitu, asa malah aya. Nah, masya Allah. Memang berat sing orang sakali deui nu berat teh lain pagaweana niat lillahi ta'ala. Nah, niat milarian kariduan Gusti Allah. Nah, maka dina kitab taklima ibu teu sakedik jalmi itu anu rupana teu aya amalan akhirat. Anu rupana mah jiga teu boga amal, anu rupana mah ngan ngagugulung bae dunia, tapi eta jalmi di hadapan Allah derajatna luhur. Eta jalmi di hadapan Allah mulia, eta jalmi di akhiratna pinuh ku ganjaran. Sing goreng niatna pada melana karena Allah. Tapi teu sakedik dina kitab taklima dicarioskeun. Jalmi itu rupana teh jiga tukang ibadah, tukang beramal, soleh, bagur, tukang sedekah, ngaji teu pernah eureun, ka salakina sae, ka budakna sae, bagurna minta ampun, tapi nol di hadapan Allah, malah ka akhirat kosong. Naon sababna dan dilakukeunna hayang karena dibagiran ku batur, karena hayang dihormatan ku batur, karena hayang dibere ku batur, karena hayang diperhatikeun ku jalma, lain hayang menang perhatian kariduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan urang sadaya na ditulungan ku Allah hate urang tiasa naon nu dilakukeun teh mung karena milarian kariduan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Da urang teu aya daya, teu aya upaya, lemah, komo masalah hate mah masih kene lemah. Naon sababna? Da iman urang mah kadang naik, kadang turun, lemah iman. Maka urang anu lemah iman ieu terkadang wajar sagalana ge lemah. Lamun urang geus lemah iman loba poho ka Allah wajar perbuatan ge lain karena Allah. Tapi semakin iman urang kuat, semakin asa ditingali ku Allah, semakin yakin kana janjina Allah, maka segala anu dilakukeun ku urang, segala rupi pada melan urang bakal kicup panonna, keupat tanganna, lengkah sampeana, malah ranghos napasna ge mung sakukur dibarengan ku dikir ka Allah jeung deui karena milarian kariduan Gusti Allah. Ka atas ibu ieu teh cariosan mah babari da maca kitabnya. Tapi praktek nama karing kuring can bisa. Sami bae can tiasa. Praktek nama ya Allah, meni beratnya. Jika nu aing ngomong mah gitu kan. Tapi orang praktek nama angkelah di bumi masing-masingnya. Ayeuna ngini haranteng orang jiga nu saloleh gitu. Hati nama keur ka mana gitu. Masya Allah. Pertolongan Allah lah yang diharapkan ku urang.